Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Laungan dinten ayeuna aya materi ngeunaan dongeng. Hidep tangtos henteu aheng deui kana istilah dongeng. Komo panginten tos terang contoh dongeng teh anu siga kumaha. Tah kukituna hayu dinten ayeuna urang sami-sami diajar, urang sami-sami pedar dongeng teh siga kumaha wae, boh bilih aya nu hilap. Kukituna mangga tataharkeun sagala rupina. Kumaha? Atau sayaga? Upama atau sayaga, hayu urang kawitan. Wangenan dongeng. Dongeng teh carita rekaan anu ngandung unsur-unsur pamohalan. Sanajan kitu, eksistensi dongeng teh henteu bisa disapirakeun. Dina dongeng ngandung atikan-atikan moral, boh anu eusina mangrupa tauladeun saperti dongeng Gagak Hayang Jadi Merak, boh anu eusina mangrupa kritik sosial. Contona saperti dongeng-dongeng Si Kabayan. Bu, kesakedap. Ari wangenan teh naon nya? Wangenan dina bahasa Indonesia mah sarua hartina jeung definisi atawa pengertian. Ari pamohalan, Bu. Pamohalan sarua hartina jeung unsur-unsur anu teu asup akal atawa nu mustahil kajadian. Nurutkeun para ahli mah, dongeng teh lain ngan saukur ngabobodo budak cengeng atawa mepende budak samemeh sare. Dongeng dianggap sarana anu kacida pentingna pikeun ngajarkeun logika, utamana mah ka barudak. Dina dongeng aya hubungan kausalitas atawa sabab akibat dina runtuyan kajadianana. Anu kacida pentingna pikeun kamekaran uteuk gede. Anu matak, di nagara-nagara maju mah macakeun dongeng atawa ngadongengkeun ka budak memeh sare teh kawas nu geus dianggap kawajiban. Umumna, dongeng mangrupa karya balarea anu henteu kanyahoan pangarangna atawa disebut oge anonim. Sumebar tatalepa secara lisan, tapi kiwari geus loba buku dongeng, boh anu eusina sadongeng, boh anu mangrupa kumpulan dongeng anu sumebar di masyarakat. Unggal wewengkon miboga dongeng sewang-sewangan anu raket patalina jeung kaayaan tempat, katut kapercayaan masyarakatna. Eta sababna dongeng mangrupa bagian tina folklor atawa carita rahayat. Upama ditilik tina wangunna, dongeng teh aya nu panjang, aya oge nu pondok. Dongeng anu panjang contona Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Ari dongeng anu pondok upamana bae Si Kabayan Ngalanangka. Dongeng teh rupa-rupa jenisna. Anu kahiji aya dongeng sasakala atawa disebut oge dongeng legenda anu nyaritakeun asal muasal hiji tempat, barang atawa sasatoan. Contona dongeng Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Anu kadua aya dongeng sasatoan atawa disebut oge dongeng fabel anu nyaritakeun kahirupan sasatoan anu hirup siga manusa. Contona nyaeta dongeng Peucang Keuna Kuleugeut. Anu katilu nyaeta aya dongeng jalma biasa atawa disebut oge dongeng farabel anu nyaritakeun kahirupan hiji jalma sarta kalakuanana anu aneh. Contona dongeng Si Kabayan Ngalaroay. Anu kaopat aya dongeng sajarah atawa disebut oge dongeng babad atawa dongeng sage. Nyaeta dongeng anu aya patalina jeung sajarah di hiji wewengkon. Contona nyaeta dongeng Syekh Maulana Akbar. Anu pamungkas aya dongeng mitos atawa disebut oge dongeng mite. Nyaeta dongeng-dongeng anu patali jeung mitos anu hirup di hiji lingkungan masyarakat. Contona nyaeta dongeng Nyi Roro Kidul.
Unsur intrinsik dongeng. Anu kahiji aya jejer atawa tema. Tema mangrupa ide pokok tina hiji carita jeung mangrupa patokan anu ngawangun hiji carita. Anu kadua nyaeta aya palaku. Ari palaku mah nyaeta tokoh-tokoh anu aya dina hiji carita. Sedangkan anu katilu nyaeta aya watek palaku. Watek palaku nyaeta ngebrehkeun kumaha sifat atanapi watek tina tokoh-tokoh nu aya dina carita. Anu kaopat nyaeta aya galur. Ari galur mangrupa jalan carita anu disusun dumasar kana hubungan kausalitas tea atawa sabab akibat atawa bisa oge dumasar kana runtuyan waktu. Galur teh dibagi jadi 3. Anu kahiji aya galur maju, anu kadua aya galur mundur, sareng anu katilu aya galur campuran. Anu kalima aya latar. Latar mangrupa salah sahiji unsur pangwangun carita anu nuduhkeun di mana jeung iraha runtuyan carita eta kajadian. Latar dibagi 2, aya latar waktu jeung aya latar suasana. Anu kagenep nyaeta aya amanat. Amanat mangrupa pesen nu hayang ditepikeun ku pangarang ka pamaca ngaliwatan carita anu dijieunna. Anu pamungkas nyaeta aya unsur pamohalan. Unsur pamohalan teh nyaeta unsur anu teu asup akal tea atanapi unsur anu mustahil kajadian di dunia nyata. Eta anu jadi salah sahiji ciri tina dongeng eta sorangan. Tah sakitu heula pangingceun pedaran materi ngeunaan dongeng kanggo lawungan dinten ayeuna. Boh bilih aya nu kirang kahartos atanapi aya hal-hal anu bade ditaroskeun, mangga tulis di kolom komentar atanapi tiasa milarian tina sumber-sumber anu sanesna. Kanggo pangajaran dinten ayeuna, Ibu nganggo sumber anu kahiji nyaeta buku Cahara Basa kelas 10 sareng modul pangajaran sarakan kanggo kelas 10A. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng petang deui dina labungan salajengna.